Sang Nalendra Prabu Batara Kresna Mangnusa pengawak Jawata ingkang kagungan gelar Batara kejabi salira piyamba ngahaturanan lingih Raden Gatot Kaca Satria Melajang Tengah Ti Amarta kawuh tokoh masyarakat Astra Jingadawala putra Naki Semar Badranaya Sami aya di salabeting karaton wontening puseur dayeuh Meralaya ngandika kawedaling lisan Sang Nalendra mekaten pengandikanipun yeladana buah hati kemangsa mustika uat di pawenangan yap kapayun cu walah putra Gatot Kaca nampi maring pembagi kalayan unyuk sumaga ngahaturkeun semasungkem koyuk panjenengan Rama Ua dah eta puja stuti hidup ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pelunge hati pun deui mas tak kanger kalih perkawis dina pihak kalpatan ageng sungoten alit mugia uat tiasa ngamaklum kolot naon garana lamun teu bisa ngamaklum karena kasalahan jadi anak tenan daun katilu perkawis tansah diajeng-ajeng purwa panjenengan Rama Ua kersanimana aya pikersana naon wa memang aya hal-hal anu bade dipadungdengkeun ku uat doh tenan mung antos sagedap pot kaharep maneh pot nawala pot kaharep pot payun Kang lumawi teh ngadareg-deg asa tetegeun asa napak asan teu Kang biasana abdi teh diuk dina palupu bener ayeuna abdi diuk dina permadani anu sakieu harurung harerangna alu asa teu wasa hate masakan gempeur abdi teh tangtos tapi no damel ngahaturkeun semah baktos konyok panjenengan pangarasa Gusti Batara diterima semah pangabakti maneh pot cumu kalihna perkawis aya pikersana naon ieu teh jisim abdi purwa kedah ngadampa oge diuk dina permadani ieu saolah-olah kagusur ya nyorong code tur bujeng hingga ayeuna parantos dugi ka dieu ku nampi ulemanana oge abdi teh meuni acara gerak jantung di lemur teh asa reuas parapisan gitu nampi pamangki paling-paling ti batur ngangon domba ti mena bilih melengkung bekasnya lahan tina ciri sabumi cara sadesa kututuman jawadah tutung biritna sacarana bilih aya cara nu kacanak ti desa nu kabantun ti kampung nu kajingjing ti pakemitan tangtosna oge bilih teh sapuk sareng mamanahan maklum anu disuhunkeun sia bilih aya dimaklum pot dimaklum lepat ageng alitna nyata aya pikersana naon ieu teh kulan aya hal-hal nu dipadungdengkeun pot ulah reuwas maneh lumawi sumu can eureun bukan kedeg-degan kene angen sanaos abdi ge nya kitu we kulan tutunggulan bade teu reuwas kumaha anu tara-tara ti sasari sareng tara biasa teh nampi pangangkir ti dunungan ti pangagung sumuhun pun bapak mah buru-buru sia initan atuh puguh we kalah beuki gempeur abdi di kitu-kitu mah tangtos momo pun biang mah boga dosa naon maneh teh jeung amun nyopot bari ngajiwir sinyangna ning pun biang pantesna kewer ngewer samping boga dosa naon maneh teh jangcing inget-inget ti kiwari bisi saja jalan abdi teh teu weleh jadi impian lamunan paripawasna mapai riwayat abdi ti kawit dugi ka ayeuna
gaduh dosa naon abdi ada tanda tanya numawi ku hal sakitu abdi teh tiasa cager ieu hate upami parantos diperdar di bejer beas di ulah di bade di dinding kelir genang siloka hayong nampi jelas hoyong jelas aya pikeresan naon ieu teh kulan pikeun naroskeun ka wakabu cenah pacar tansah diajeng-ajeng gua nah eta soan teh gentem teh nya pot kan kaula mah asa ngadenge Bima bapakna Gatot Kaca lain dawala rupa-rupanya jeung desa pae geus pukul nu tabrakan eta desa ge milu hate dewek nepi ka mamawa kana desa ka bawah rudet geumpeur dek teh euy duh pas tangtos Kang atuh disaur ku Batara teh taratuman teh anak buat dirampang rempeng biasana mangku anak pandangan kesana beda jeung disaur ku Wakabu coba tina hiung we teh ning beda deui mun jeung Wakabu teh anangan bule tansah diajeng-ajeng aya naon atuh kulan ieu teh tansah diajeng-ajeng wa kieu Kasep tah cobi kulan saperkara wa teh sono bageur tau kaduana teh eta uang nganuhunkeun ka hideep parantos tiasa nyaosan kana pangangkir wa tau doh eta katiluna wa bade ngahaturkeun layang pangajen anu saluhur-luhurna ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna ka hideep salaku lurah tamtama nagara doh beres anu parantos ngahijikeun diri sareng tamtama nagara Dwarwati dina raraga jadi pengaman dunya jadi lurah tamtama perdamaian beres di mana aya bancang pakewuh nagara jeung nagara perang anu tina badami anu tina damai teu bisa dianggeuskeun akhirna perang doh beres nya hidup tamtama ti amarta anu parantos ngahijikeun diri sareng tamtama perdamaian di negara walah tau leres sumuhun pangna kasopor ge bulan lamun zaman kiwari mah panginten parantos ngahijikeun diri sareng NATO naon atuh teh Kang antara PBB North Atlantic Treaty Organization doh eta apa Kang Pertahanan Atlantik Utara oh eta kitu cenah minangka keamanan PBB gitu nya keamanan PBB antara sekutu teu sakedik nagara-nagara anu parantos aman tiasa dibantoskeun ku urang sadaya nya tiasa direngsehkeun kulan pang-pangna anu kakenaan musibah banjir gempa bumi gempa bumi jeung sajabana karaos pisan ulan geung Kang nya hariwang Kang tayeu narek kiamat itu kumaha nampiri bunuh laksa ketika bingahan wa aduh eta sora ai cager mana sora ya Kang juragan Gatot Kaca mah parantos nampi pangajian deui wae wah gitu, kotor Kang. eta nuhun luar biasa heueuh nyata ai gaweuna bener-bener mah bener seres semakin eta Kang musyrikeun atawa ngamuara dina hiji tujuan eta keur kapentingan negara jeung bangsa eta anu ngabdikeun diri teh Kang istuning dina lampahna teh dina gawena teh istuning daria ya beres aya penghargaan sareng anom keneh deui ada kantenan atuh mundi urang mah Pak Ade Komarudin nya teh dokter nya Kang Akom ya Kang Akom burukan teh jaba anom keneh jaba nyalon deui cenah teh atuh teu kantun ka Astra Jinga salaku tokoh masyarakat dah anu dina pengabdianana teh istuning sepi ing pamrih rame ing gawe daya pandangan naon-naon aja nama
dola ai seping pabrik rame gawe teh naon naon artina ai gaul tiba heula jeung menak tapi teh nyaho nu kitu Teu apa lu gitu. da menakna ini mah jarang apaleun kana bahasa Sunda Bener kan? menak jelo katanya heuh pakai sakuku wae hartina teh tanpa buruh urang mah dina pengabdian we Pengabdian tanpa aya pandangan. hartina teh rela istuni ngamuara dina hiji tujuan keur kepentingan negara jeung bangsa Eta museur, relawan relawan, mun bahasa kiwari mah teh museur kana gawe we akang mah. yakin ieu tokoh masyarakat anu sareng kitu teh dipibanda ku putra-putra Kakang Semar jeung Kakang Semarna Dah, si horengnya euy urang teh ka monitor ning gawe sapopoe tina pengabdian teh merukan teh Kang. nyaho oh atuh keur naon aya RT aya RW Lamun aya kepala desa aya perhatian Kang. atuh di luhur aya wakil-wakil urang damelna teh naon dina jero 5 tahun teh teh jadi waskat Waskat, pengawasan melekat di mana pamimpin rada poho teh sok dibejaan teteh nah ditoel teh mah. model Kang Haji Akom lumatak di mana aya naon-naon teh ulah waka ngayakeun tindakan sendiri ulah main hakim sendiri Ulah waka anarkis, jauh. musyawarah samungkeun jeung lembaga nu geus aya Yang geus aya wadahna. da aya wadahna tadi dia urang cing sadar hukum teh Penyerapan apa? sadar bernagara sadar bermasyarakat sadar beragama Laras. bener tak ieu Penyerapan aspirasi teh. pangna ieu pangajen dipasrahkeun ka asta jingga dawala ka kulawarga Semar Badranaya teh teu saeutik gawe jeung guna oge mangpaat keur kepentingan balarea hoerunas anpauhum linas teteh Eta aya rengkolna gini. naon artina teteh euy panghadena jelema nu aya gunana keur balarea Balarea. silih nggak bisa ngedalil deh dan teu kan diajar Anak diajar betak uap sore soka masjid ge. ieu mah kumaha aya pangaosan teh ngadon nunutan yang ngacai Kalagapleh. teu nyaho aya sisi niranana teteh Naon teh? sisi niranana nya. teu sangka kuku pumuntir sing horeng lalai ka pipir Tuluy naon teh? hah ai sugan teh tungkul teh mikir Ai tahu? sing horeng ngacai bari ngadahdir Lain aya. aya Aya wae. udah diomongkeun teu ngarti Lain teh ngarti balagu kurang. lain itu nu salah urang nu belegug tak kitu katot kaca Aya. ti mimiti rakyat nepi ka pangagung tetep kudu aya gunana keur balarea kalian cing sadar anu dicontohan ku para karuhun urang dina mangsa nyokot kemerdekaan negara tina tangan jajahan teh istuning sepi ing pamrih rame ing gawe nepi ka tega ngocorkeun getih masihan Ibu Pertiwi nyawa kadiekeun kasalamatan negara jeung bangsa tanpa buruh Ngaborahkeun nyawa. wah ayeuna mah jarang nya teh nu kitu Wah, ayeuna mah Kang. nilai-nilai juangna kolot urang baheula Bares. benang ku penjajah teh ditararawan Ditahu. dibarui Nya. diobag disiksa jelegur merdeka keluar tina obag teh jadi weh pamimpin anu bener-bener jadi suri tauladanana bener di dasi da bedana sareng ayeuna teh sakedik lah bedana kumaha ayeuna ai kapungkur mah dibui heula ayeuna mah jadi pejabat heula tuluy dibui Dibui dibalik ke teh eta ayeuna teh baheula. aya nu kitu sanes aya seueur Si gaririwi ya kieu.
eta teh kriteria kapamimpinanana can apaleun Ada. di antarana pot di antawisna teh sidik tablek amana make patonah atuh ulah waka patonah mah keur urusan heula jeung KPK keuneu heula anak antep teh mah nah soal naon dagang daging keur meuli daging anu dijual daging paeh anu dibeli daging hirup nges ta eta bedana pilkada jeung PLKB teh naon pilkada PLKB kumaha ai PLKB mah di mana poho sok jadi ai pilkada di mana jadi sok poho oh ta eta sautak saeutik jauh pisan bedana sautak saeutik bedana teh mah karang areret-areret acan jadi beda saisan beda sagurawi ya teu pira beda saeutik ai ngalana gede mata loba kejahatan-kejahatan anu disebut white collar crime naon teh kejahatan-kejahatan yang dilaksanakan oleh manusia-manusia yang berkerah putih oh eta teh hartosna teh jahatna nataku ai alatna pulpen digitek-gitek sekali ngagitekeun pulpen duit negara duit rakyat pindah ke rekening pribadi Om Wing eta bata koropok negara miliar teu ngaku ning ditanya teh sok lamun aing korupsi saperak we gantung aing di Monas tek ramo cenah ujarkeun teh ai janji mah hampangnya kan heeh ayeuna mah teu ngomong kitu ayeuna mah nyengir teuing bakal di lain teu sieun teh mangkaning dipayuneun pejabat lu bungkul teh eta sieun kumaha lamun ditewak ta eta mengpeung lineuk aing tewak leung ditewak mah eta dipaehan akad teh heug diduruk gampang aing mah diduruk mah nyieun deui we kai loba pasti kada loba basiah mah nah ulah aing ngomong naon dasarna newak teh da kudu aya bukti atuh mun aya ditewak gara-gara ngomong eueuh mun kitu aing mangaruhan teu hade atawa ngahina da ieu mah kanyataan sabab eta mah alam deuleu alami nah aya disebut alami teh kumaha bapa tani melak peuteuy teh jeung hileutna di mana geus peuteuyan eta hileut teh ujug-ujug aya di jero peuteuy ai hileut peuteuy teu beukieun daun teh dan teh ge boga hileutna jadi di tiap-tiap organisasi teh aya wae hileutna aya oknumna aya oknum pejabat aya oknum polisi aya oknum polisi motor bodong ditewakan tebus deui bikeun deui tewak deui tebus deui bikeun deui dipulang antingkeun dipulang antingkeun iya kumaha lamun aya nu kasinggung lah tong boro kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing beres pira ngomongnya Kang urang mah ngomongkeun nya geuning buktina mah aya kahayang meminta deui ka rakyat ai butuh mah geuning minta tulung deui ini ai teu didukung ka geuning macam pikir ku sia da anu salah kudu diantep hakeun bae da aya hakna aya nu hakna newak yah sia nah make uah ayeuna mah tukang newak ditewak geuning tukang ngahukum dihukum tukang mariksa dipariksa manya aya Mahkamah Konstitusi ditewak gampang ku sia pikir ku sia kalah dadah mahkamah anu paling luhur teh ieu teh di kayunan Gusti Batara tah aing mah resep ngomong jeung nu ngarti teh mending jeung nu ngarti itu nyalurkeun mun jeung nu bodoh tanya sok ngompor kokompodan jeung nu ngarti mah moal pasea mata clear teu puguh itu nyalurkeun Kang
pot lah Baur, mere isarah. punten Gusti punten abdi teh ieu teh tetahan hate cenah hate mah puguh hate dipangpalerkeun ge hese Ayang kedal. nya Ayang kedal. teu tiasa direm abdi teh lamun dipasihan amplop berarti payun geura jempe Jempe. tong sok kitu nyong Sebagai ayam tuh kitu kasep ningal kaayaan alam kiwari Tos hareng-heng. hareng-heng ku dedengean pajejet kudu deuleuan eta nu dicaritakeun ku si cepot bieu teh real kanyataan Realita, bukti. bade teu kitu kumaha ada media cetak media elektronik Geus internet Geus nyebar kemana-mana. internet oge parantos Pentium 4 langkung kayaknya Oh, geus canggih. atuh. parantos Core 2 Cana YouTube. canina YouTube Aduh, apa teh YouTube Kang? Apa dia? YouTube gitu canina internet Internet. Kan dunia moyo. apa internet apa nu sok ditumis Eh. kuy arnet tamatu Bejong ditumis. Ditumis di kulo. Di open. arnet mah bintang film Arnold tamah. No. Di negatif. Arno. lain itu Gusti Batara nyerenge Katawis di pot lah kaula teh sono obrolan maneh kampung gitu nya. Obrolan zaman baheula teh mah. bisi maneh teh apa kaula teh digedekeun teh di kampung baheula teh waktu lahir teh kaula disumputkeun di kampung Di kampung. Di daerah Wadayasa. diasingkeun ku ayana negara Mandura baheula dijajah ku si Prabu Gorawangsa anakna nyata Kang Sadewa sumuhun tah urang cokot hakikatna kasep kaula yen manusia teh hirupna dijajah ku nafsu-nafsu iblis anu matak ngagubrakeun kana jurang katunggaraan tadi dia mata kurunyungna agama teh pikeun nangtremkeun hate beh dituna tentrem negara jeung bangsa Pikeun mepes jelema kitu Kang. tapi katinggalna mah agama-agama pasti terus Weureuda ge kan. Udah jalan mana betul. nu mawi pot rinik-rinik ulik harti cing harti ngawincik diri lamun nyaah kana raga cing apa dasar agama ari agama teh keur nangteremkeun hate manusia ari hartina agama anti riweuh cinta damai jadi setiap agama datang kakacauan kudu lolos setiap agama datang kajahatan kudu disingkahkeun setiap agama datang korupsi kudu dibasmi tapi kunaon ari agama datang tiba heula nu korupsi beuki meueuh sanes salah jelema sanes salah agama tapi salah jelema lir ibarat jukut dibikeun ka domba jalu jukut dibikeun domba teu dek nyatu sabab domba na babadug hayang kabikang Domba yang beli daging. Domba yang beli daging. Domana yang kasih nyimas teh mah. pot lah tuliskeun nu kitu teh Butut. ayangnya Ganda gaul. Tuliskeun mah kabur. ya teu da benak ayeuna mah teu apaleun kana bahasa Sunda batak teu nyaah kana budayana iwa tipa Dr. Haji Ade Komarudin nu nyaah kana seni Sunda teh Yang tim di kementerian, di Kementerian ongkoh Kementerian Pariwisata. Bapak Profesor Dr. Ahman Ya, SYA leres. tuh Haji Ahmad Shah. ngelestarikeun budaya naon sababna back to basic teh kembali ke semula Eta teh sabab kasohorna negara teh lain tina militer lain tina teknologi Lain. tapi tina budaya sabab martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan bakal ruksak bangsana
sedangkan budaya teh nu aya patula patalina sareng peradaban laras kitu agak bener poso ai kudu ngartos mah kitu mata resep aing mau ngomong jeung ngarti nya resep debat teh Kang pertahanan terakhir negara teh eta budaya euy budaya nu mawi ayeuna ti dinas pariwisata oge kebudayaan laras di kementerian tenan didedet-dedet kesenian urang teh sabab naon sosialisasi program murukan teh ekonomi kreatif teh di boh sanitasi lingkungan tenan boh silaturahim urang jeung alam kudu kumaha sangkan bencana alam teh ulah terus-terusan Kang dalam meninggal kana sawatawis katerangan mah yen ieu ruksakna dunya teh boh di daratan di lautan teh ku leungeun-leungeunna jelema ku polah-polah jalmi nu mawi omeanana oge ku jelema deui da ucing mah teu bisaeun bener sagalak-galakna maung nu dihakan ngan ukur sama daging can aya hiji kejadian maung atrok-atrokan ke kampung-kampung neangan leunca dek ngaredok bayangkeun ku sia monyong da jelema nu sarakah tapi jelema nu sarakah jadi leuh jelema nu sarakah mah jelema mah daging dihakan bubuahan beak dang-daunan diremus lauk pauk dilegleg bubuahan beak komo bakakak mah bebetian segala rupa rakus malah beh ditu nama minyak aspal diuriup semen diuyup di dahar nu matak pancuran teh loba nu menet ya teu nepi ka rakyatna mah da eta loba nu menet di luhurna bener heeh loba nu nyair geus susah rek ngomong kumaha aing urang mau ukur batik we Kang ngan batik we nu leutik mah karasa tong mancing-mancing emosi tong mikiran batur ikro kitabaka baca kitab nu aya di awak aka sorangan nu aya dina diri sabab naon datang ka dunya sorangan balik sorangan keur pribadi tapi kapan aing boga negara kapan aing rakyat sabab rakyat aya hak pikeun mengemukakan pendapat penkadaulatan rakyat teh oh kedaulatan teh sapinuna di tangan rakyat kan leres gitu bener tuh dengekeun bisa bener dina lambang tercantum buktina geuningan manehna hayang jadi pamimpin teh menta ka rakyat ngomongkeun ka manehna lamun eueuh rakyat narek pingpin cucunguk bayangkeun ku sia da wadah mun pamimpin aya mimpin cucunguk ke wungku ta eta pot bener sono kana obrolan kieu teh pot obrolan di kampung teh ye pangna ku kaula disalukan teh sumu kitu kulan lagi hapunten bilih ngisinkeun henteu teu kata-kata wajar malah eta nurani anu asli teh eta tinu hate nu wening teh eta anu kurunjungna tina galih-galih nu wening teu make implik-implik teu ditumpangan sama urang sabab anu dicaritakeun teh nu nya ulah nu lain di nya nu nya di lain-lain nah ai Gusti Batara bada ngarti naker aja moal gelar IQ na tinggi moal gelar Batara masih cara sia idiot idiot naon idiot teh tuh nya anu sok dikenyot orok dot itu tamah di jauh idiot loba kakurangan ta eta ngeunahna teh bisi nepi ka ieu nya ngerakeun teh ngaranna dicawat eta punten dua ieu teh naon kok diomongkeun seperti apa salajengna sajabana ti kitu urang sararea salaku manusia anu ngabogaan pancen tinu kawasan katerangan netelakeun moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ngabdi
lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung. Wah. Tuh. Urang teh kaphp-an kudu kawasa. Katitipan. Baligoh pangeran anu parantos nyampak. Tuh. Dia alam teh. Dupi baligoh pangeran teh diantawisna cai, angin, seuneu, bumi, tutuwuhan, gunung, laut, kabeh eta baligoh anjeunna. Nepi ka janji manusia moal aya deui nu disemah angin anjeunna. Naon sabab karya anjeunna geus karasa ku urang sararea. Kari rumasa Oh jadi karya heula po. Gawe heula. Apa arti sebuah nama tanpa karya? Betul. Kitu teh Pak Haji Rosad. Karya nu manfaat mah. Cuk saha teh? Saur Pak Haji Rosad. Sareng Pak Haji Oja kitu teh. Oh ngan ayeuna Pak Haji Rosad teh keur ngalamun. Naon? Mangu Candara Ratang. Aya ge leutik Diremus. Heeh. Nya kebobolan dulu. Anu diarep-arep mangu datang. Anu datang panayagan. Benar beak. Bagus sakarungu. Untung Umi Hajahna sareng Abah Haji Rosad teh nyaah kana seni. Umi Hajah Farida. Umi Hajah Farida. Betul ku Sitrik. Iya. Bagja. Menang geus. Oh mau eta mah Pak Haji Oja. Pak Haji Oja Sutisna. Wah Pak Haji Oja mah nya. Neng Linda sareng Cep Firman. Cep Firman. Putra Jasa Manggis teh. Eta teh. Oh sadayana baraya Abah Haji Oja. Sumuh Abah Haji Rosad. di mana-mana baraya Pak Di Haji. mana-mana saderekna. Daripada ka panggung. Nya. Dina kahadean teh. Tidak kasayan dugi ka kitu mudah-mudahan eta kasayan teh jadi ibadah. Amin. Tomplokan kayaknya. Nya totomplokan nya ka urang jeung geuning heuh kana seni. Kada seni, Kana budaya. ya, nepi ka dituan. Tah, pamungkasna kieu. Dau. Dek mentes. Bisa eureuna ieu kaharenghengan dunya. Pajejetna ya alam. Ye. Tarekahna teh lintang ti Astra Jingga Wah, sebat tokoh masyarakat eta. dipencit meureun astagfirullahaladzim. Ulah saomong-omongna. Sia dibedel puji teh ku aing. Sok kudu amin-amin ngomong teh. Nyaho aing keur tegang pangna aing ngocoblak teh tadi teh micen tegang. Micen ketegangan. Mang palerkeun tegang matak aing. Sini keur galau beneran teh bos. Kana hayam. Dikala disiksieunnan. Ningga kaayaan ayeuna geus krisis kepercayaan. Dah eta. Geus kepercayaan. Dawa. Ieu kenyataan ye. Ye. Geus karek naon krisis kepercayaan teh ayeuna teh rakyat teh geus kurang percaya. Parantos laleh kepercayaan. Dicontohanana. Tanu dipika paur mah geus loba ieu geura. Loba naon Kang? Geus loba jelema golput. Heeh. Digana golput geus panglobana tadi dinya bakal ruksak negara mah. Leres. Eta Bayangkeun geura sok. laleh kepercayaan teh. Pikeun ngahinarkeun ieu kajadian supaya ulah terus-terusan harengheng dunya. Yen ua oge sabenerna menang pansen ti Batara, ti Dewa. Moal pati-pati disebut Batara, sabab ieu teh tugas mahatunggal pikeun ngarengsekeun pacogregan. Duh, Nganda teu cukup ku wungkul. bar Hasil panalitian dah panalungtikan. Dina paheyeug-heyeug langgeng. numutkeun riset Wah,
Ieu riset. penelitian ilmiah kumaha nu Cing. yen ieu teh anu kudu maju ka hareup teh AstraZeneca alah Allah. dola naon ai kieu teh ngejoh yang ngising gitu pun Aya WC di dieu gitu. Aya solokan di dieu na. boa dola bisa naon Lagi geumpeur. Sakola gitu. rek dipencit teh tapi ridho aing mah Karena disikjieun ridho aing mah asa dunya aman aing dipencit teh naon ngan sama me aing dipencit aing rek mencit heula sia Da eta disikjieun wae tuh. hileudan sia ka aing teh ngomong teh AstraZeneca kumaha gerak ka dieu AstraZeneca maneh lah dola bisi wakilan ku si lain dola tiasa umpami diwakilan ku si dawala maneh ka hareup Bisa diwakilkeun. Cilaka geus ka hareup. ka hareupot alah agan ku agane agan ka kaca kalau pindah ka dieu den neraking kang ngalih den nera ngalih kinara daya-daya lah Jangan nyorong code tuh bener tuh. ampun agan panuhune lan da abdi ge unggal ti kawit mios ngadoa ka pangeran ya Allah Aduh, benar. sakira-kirana abdi teu sanggup sakira-kirana abdi lemah sakira-kirana gawe anu moal tiasa anggeus ku abdi panuhun ulah dikabdikeun Ya. Anu teu bisa naon ulah teu bisa kaungkulannya kan. aya naon atuh kulan kieu nyaah teu ka nagara jeung ka bangsa nyaah ulah tadi maneh nyaritakeun atawa ngadenge para pejuang urang nepi ka Tohpati jiwa raga heh nyawa karikeun kasalamatan nagara jeung bangsa Kana nyaah eta kan. tah ieu ge kitu teu beda Dah daya Cing benteng mun nyaah negara kumaha tah. dek dipentes ku kaula gawe maneh di penta tanaga. sumuhun ulah Kagawe kasanggupan kan. nanging anu sakirana sanes keahlian abdi mah panuhun we ulah dipasikeun ka abdi Kira-kira teh kaungkulannya kan. Sanes we. margi dina katerangan oge kitu dawuhan luluhur Kumakan pangandikana anjeunna ongko lamun nitah teh kudu ka ahlina lamun nitah lain kalin ahli tunggu karuksakanana dah tapi bilih langkung ruksak miwarang abdi jelema anu bodoh walelo teh aya kanyaho sakola si 2 poin. tah kitu ulah kieu pot pati dipasrahkeun kitu lin mun ieu mah tanaga tanaga jeung pikiran sumun parseueur para ahli ulah Pikiran akang mah terbatas. Ieu mah hayang iya iya ieu ganda meramo ieu hayang ngasan nu lain ahli itu nih mah. apa maneh ganda meramo Apa teh? terang teh ke ganda SPI ulah Eta mah ngaran jelema tuh. Gana sampai Samala sareng kapungkur ganda atmaja di bawah dinas. ketinggalan. tong heureun Sarua jeung tukang gambang gitu kelah heureun. Hese di bawah benerna. bisa narengse ieu kajadian boh musibah boh sagala rupana Wah wabah. cinyaah anu kabanyiran di ditu di dieu sumuhun ulah
ieu bapiranan ngorbankeun tanaga lengkah ceuk ganam ramo bisa rengse ieu kajadian tapi astra jiga kudu dipentes gaweuna dah eta ketinggalan si mun damelna naon ganam ramo ti saha teh bulan soratan katinggalan tiga ieu teh meureun apa soratan katinggalan teu aya sora nu teu katingali wujud tiga ieu apa siling sora nu teu kali wujud naon hitut masih di kata manu hitutna aya jembaya kalian sirik aya tiap aya hitut aya jalemana newo-newo we eta iblis di jero hate ulah didegete Kak nu diparedogan di Mekah itu diomongkeun kumaha nu diparedogan di Mekah teh eta kan Carioskeun eta. maneh kudu init ka sawarga Maniloka lan nyaeta pikeun dedeheus ka Hyang Otipati Jagatnata Raja Triloka. Apal maneh Tri? Lauk mula leutik. Teri. Pot eta mah teri atuh. Ta eta pangna abdi izin teh lain jelema bodoh abdi. Dasarna sing kabodor demi Allah aduh. Da terangna ge teri abdi mah. Tri teh lauk nu leutik anu sok dina gorengan. Eta mah teri atuh. Ieu mah tri. Teri tetilu. Apa teu? Apa? Ah, nu sok nyanyi. Tri Utami. Aduh, ampun. Tri tetilu pot. Tri teh. Lu Loka. Nu terang lah. Tilu alam anu dipingpin ku Hyang Otipati Jagatnata. Ya, Hiji alam maya pada oh palingan aya www atuh .com bener. disebut nate alam maya pada kahiji kadua na alam madya pada Tilu. katilu alam marca pada ieu anu dicicingan ku urang bumi Ya, alam dunya. ta ieu teh di bawah pimpinan Hyang Otipati Jagatnata Ya terus nu kawasa teh eta sumuhun ulang Kekawasaan kawasan. jeung para dewa nu aya di sawarga pimpinanna teh pan Hyang Otipati Jagatnata sumuhun tah kaula teh dek nitip surat ka maneh pangdugikeun ka Hyang Otipati Jagatnata dah dengan sakitu-kituna kaula teh pancen teh diranyangakeun. Tuh, eta mah teu berat atuh ngantorkeun surat. keur keamanan di jalan Gatot Kaca cenah nuturkeun Anu ngapingna akang. diaping ku Gatot Kaca waduh sae we Kitu naon ese. ngan jigana Gatot Kaca moal tamat nepi ka itu ngan ukur nepi ka suku gunung Himalaya nyata suku gunung atau suku Jonggiri Salaka Dah Kitu Kang. eta Akang langsung mah ka itu. tapi ka Jonggiri apa Jonggiri Salaka naon gunung-gunung anu pinuh ku salju salju urang sok ningali dan salju tukang lotek Jongring. eta mah uju salju teh cai beku cai beku ah es teh mah heuh eta teh sarju asalna salju Eta mah beku jadi es tah geus ngaliwatan eta tah di dinya aya lawang salak matangkep dah salama. salam
anu dijaga ku dua dewa bala upata bala eta penjaga teh Kang anu sok nakon zaman rebuka lain kumadinya we teh mah kena eta beureun gitu lah tah tangtuna oge bakal ngaliwatan perjalanan anu rumit nu jemet anu rumpil sing inget maneh jalan ka sawarga mah rumpil anu luar biasa loba gogoda ieu meminta kasanggupan maneh nah sanggup lamun dititah nganterkeun ieu surat ka payuneun yang tipati Jagatnata sangakeun sakitu teu kudu omong sakit tugas akan ngadugikeun wungkul cing lalaki hayang naon buruhna ada hayang mio tong sasaura dugi ka ieu ulah ku diongkosan lagi Kang ieu teh leres-leres bakal salamet dunya sareng kejadian alam anu sakieu riweuhna teh bakal rengse ku jalan abdi mios ka itu bener teh meureundang ke oge komo Gusti Batara mah jalma nu ngartos lain hayang mio lain hayang baju koko di sawarga hayang ketawa ieu mah kita batu di Makassar Kang wayah lamun di perjalanan di apingku kaula gatuh sabun sae nanging ai gempeur mah dina hate ieu teh aya keneh abdi teh ulah sieun Pak sanes asa mustahil ditampina abdi teh cing percaya jadi abdi teh kedah ngadugikeun serat ka payuneun raja naon teh Triloka raja Triloka Barakata Guru Batara lain Barakata sumuhun sanggup mangga ai kitu mah sih ari aya gusirkeun tanaga jeung pikiran Kang kahiji kadua ieu surat ulah pindah kana leungeun nu sejen sahinga can nepi anjeun ka Hyang Watipati Jagatnata katiluna ulah wani-wani muka ieu surat ulah wani-wani maca kuburan nu sanes akang ge ulah teh kudu langsung sakitu cing inget tah kahiji tong wadi muka entong ulah dipindahkeun kana leungeun batur ulah kudu langsung tangan akan upami di Kasidawala sapertosna ieu abdi teh hoyong ka hampangan di perjalanan dawalan nitip heula ulah bawa bilih bata di Bantun Kiih ku abdi henteu moal batal moal eta mah lain isin mun isin sabab ieu lain isim lain kade Kang lain barang anu aya tegahan ulah kalengkan untuk kudu mah sae ulah wayah labon sing jujur Kang kade tersangka naik harkat darajat hakikat nama ieu teh tugas berat tugas mulia keur nyalametkeun dunya ieu teh bakal aya nilai Kang ibadah gede ibadah sae ulah sakitu sanggup nya ai parantos kieu memangat teh teuing ulah di percanten mah gitu nanging tangtosna oge panginten abdi teh kedah dijamin kasalamatan kangge di jalan bilih aya hal-hal teu diharepkeun apan Gatot Kaca bakal ngaping maneh ti awang-awang tina kasalamatan tah bisi aya siku silungul glagakeun cenah mau ngamuka jameta dah eta kahijina kitu kaduana atuh abdi teh hoyong ngabantuin Sidawala we ulah ya aya batur ngobrol upami abdi hoyong disarangan ku Sidawala kitu da di jalan teh piraku abdi teh heureuy kedah sareng cucungu aya batur ngobrol kangge batur ngobrol we di perjalanan kula Dawala abdi sanggup maneh siap mapalerkeun ka susah ya eta ulah masih gareng sok bujeng hingga ka Purut Marga ning Tanaga sanes dugi ka Pati mangga nyanakeun percaya kepada nama sanes basa-basi
Iya kurunyungna tina galih-galih nu meuning. Ikhlas. Saya kemana nama? Ikhlas duduk tur. Sami abi ge kitu urang. Tah sakitu piraanan. Iraha teh. Ayeuna kene. Ayeuna apa? Tiasa abdi ngebantuin sepeda ka ituna. Kawan turun ke pabrik. Bisa maneh kana sepeda tiasa. Bisa naon? Bisa nuntun. Kawan turun ke pabrik. Tapi bisa ngajual. Bisa ngaganti. Jik atuh. Lamun kitu tah ieu suratna ieu. Wayahna bawa ku maneh. Sakali deui amanat omat ieu surat ulah pindah kana leungeun nu sanes. Eta gini. Upami tina leungeun katu kanu kenca mah tiasa bisa eta mah. Bisa dah tuh akang dari bawana atuh. Ih, kudu mendetail atuh. Kudu teliti. Pek wae, halus. Bener. Kadua maneh ulah wani-wani maca. Taliti. Mat. Ada teu tiasa ongko. Udah buta huruf. Kade ulah disawekeun. Teu iskolan teu. Eta ngapalkeun eta aksara nu nangkarak oge meuni. Teh nu kitu teh. Nu kalau Nu nangkarak teh aya teh nu reuneuh. B. Aya teh nu can reuneuh. I teh nu kitu mah. Peda lempeng. Aya teh nu ranggak-gak. Au. Ajarkeun ranggak-gak. Aya teh nu jiga ketepel. Ye. Saya di Praga. Sok tarima. Saya atuh nampi ulah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ulah nyirakakeun maneh. Tampi ulah. Kade. Iraha ieu teh ayeuna. Tong diisukeun ayeuna. Catat aca kaula. Wayahna anteur astajingan. Bing-bing. Jaga kasalamatanana bisa aya bancang pakewo di perjalanan. Ya yogikeun tara kasarengemutan wa. Mangga. Talingakeun beteungna di. Jeung talingakeun beteungna. Nya da cet mah. Geuning aya kainya mah. Geuning. Da tadina dewe rek ngomong. Dek karek depok. Obatnya borokona kade. Da aya nu cul gawe lantaran Bener. itu we Lantaran tuarang. ngarep-ngarep bayaran. Aya wae. Ngarep-ngarep. Bae aya wae. Wae. Gawe heula we urang. Penting mah gawe heula. Di Tak kamar. itu tekadan. Nyata. Urang teh ieu teh rek init ka tempat suci. Secara langsung diumrohkeun urang teh. Diumrohkeun akang. Nya. Eta aya Minangka sucikeun hate. teh. Eta tupat tipu, boka dulur, boka saha oge. Bersihkeun hati ayeuna. Nah, saya teh mau kana pribadi atuh. Eta mah usaha. Lain bapakna teu meunang ditipu, anakna aya mah ditipu. Geus pika geuleuh teh rupa teh. Bawa ka aing. Nya cenah jangkara. Iya. Hati-hati oga. Hampir-hampiran teu kabayar pan panayagan. Sakitu jigpot. Gat-gaca berat lumampah jeung lumaku. Putra Gatot Kaca amit wa. Pada ngaping Astra Jingga sareng Dawala. Dah. Anu bade lumampah ka sawarga Maniloka. Eta suwanten Suwanten nepi ka handaruan kan. Handaruan Halim. hayangnya ho selawatanana we. Nah, itu teh. Kang ai cager mah da kitu Kang. Naon? Nu agan hayang nguping selawatan. Ada yang selawatan teh. Moal teu gelendung salatullah. Lain bayangan teh ka di Jawa. Kabayang Cianjurannya Kang. Kadu lain-lain. Tawadan. Aden Di cibit. luar siapa ini? Cibit beteungna deh.
Ujung kasep iya teh tugas keur nyalametkeun jagat raya Pramudita ngamal ke dunya rampung tau tutas pengadigeum